anak iya imah can angges ya meh kumaha Ya kumaha atuh Mi, da Putri ya bingung. Atau kumaha tuh Mi, atau dibantu atau ku Mi, kumaha teh carana Mi ngebantu Putri. geus Bisa atuh teh Mi. atuh meh rek usahanya Ku Putri doakeun. doakeun anaknya Mohon Mi. Ayo atuh mangkat Mi. Iya. Kada doakan ku Putri sing hasil. mohon Orang aja zaman terkenal, tapi juga penyanyi lah kan. Aina zaman apalagi zaman TikTok apa di snack apa di apa tuh pengen maju tuh apa jadi penyanyi lah gitu, pengen sinetron lah. Gimana kamu punya kenalan gak yang wajib? Gimana? Bener hayang itu hayang maju hayang maju tersohor tersohor lah kono dukun yang manjur tuh. tenang kayak kurang diantar tapi syaratna sanggup ente Oke lah syarat masalah itu nanti mal poho orang. oke diantar Mohon anter. ayo atuh ka dukun wacis Mohon kira-kira manjur lah manjur mah. geus ulah watir Oke. boga kenalan Ayo ayo kasih mbahnya Mbak mana nak? Namanya Mbak Saha. ya mbah pokoknya mah geus engke rahasia heula ayeuna mah tenang Eta jama are kamarana teteh ting arincrik julukeun ku Sukma coba kege katipu ku dukun matuh penyakit matuh dukun lintuh penyakit matuh Jun julukeun ku Sukma moal teu katipu dibobodo bararodo pisan hayang sugih ngadon ka dasar penting mah orang mah sholat ka Allah menta supaya rezeki deket ulah neangan kanu kitu dasar jelema baroloon jama kitu teh geus ayeuna mah jelekeun ku Sukma coba moal teu aduhung kege Neng, urang teu aya tamu geuning bulan ieu sepi nemen. Oh, kumaha atuh da urang mah nungguan nanti aya nu liwat bae ka dieu urang nungguan jalma engke nu liwat ka dieu nya ni engkok Sabar ya Neng. Jang, ieu nenek. Bulan ieu sepi nemen ujang. Teu aya semah tamu saurang-urang acan. teu jam ngising nying kuni teu jam ngising Nenek hayang nyepah, hayang ngisi. nying kun mah hayang itut Teu aya tamu saurang-urang acan. Kagak aya. hayang madang jeung sate embe Jamaknya anak deh. hayang hitut Runtang geus capek-capek jauh-jauh. Tenang, kayak ieu ge keur di papan. Kumaha sih tenang betul. Bari ngadeg-deg. Yuk capek pisan runtang suku asape atuh nyaho anjag. Tenang. Nyamulang paroek segala jika tenang. Imana jauh teman. Runtang geus baba beraki meter. Kita anjog aya nyamang kuat segala. anjog coba ka dieu anjog ya Punten. punten mah ya bade ieu aya peryogi Perjogi naon Neng? ieu cenah mah jalma dia teh urang mah kan ngandeu hayang biasa lah anu hayang tertenar terkenal anu hayang pesugihan kan ari makaya sayur ga itu di sasaan rasana kumahanya Iya. nyot gitunya Tiasa jang aya teh disusubuhna. tiasa geus sarang mah Nguduk, dewegan.
Aneh. Ini lagi sampai pingsan ya. Lulunan sih. Emang enak sih. Tenempo naon dinya. Matiam sampai ke pingsan kumaha di api yang ke. Itu kali kumaha deh ieu. Aduh Matiam. Ya naon? Wah, sieun. Sieun naon? Babalik sieun. Cicing, naon-naon gen di. Sieun matiam ulah sieun. Atuh urang oke amun ka dieu atuh gagal teu bisa. Ih urang mah aya perlu. Ai adi ulah naon. Sieun. Itu. Di. Dewe tuh. Ayo Dewi. Naon Di kelas gitu sih. berangan meureun. Naon-naon ge. Nya entos da urang bela deh urang mah deui sneka di tadi teh jauh-jauh lempang capek. Mak urang bade pigeun ka mak terus itu mah Matiam mana terus mau kenal urang bae lah. Saya tuh pengen jadi orang terkenal, pengen jadi penyanyi, pemain sinetron gitu. Ya pokoknya tadi kan suaranya seumpama suara jelek tuh bisa kedengaran sama masyarakat banyak bagus itu tuh mah gimana tuh? Maksudnya ge bisa bagus. Datang ke mama. Populer ya mak, populer terkenal pokoknya mah top lah, Kayak top. Di mana mak? Syaratnya? Ada syaratnya nggak sih? Ada syaratnya teuhnya mak. syaratna ku eta kang duduk pepetek geus eta bae jangan Eta dinahakeun ke pepetek jeung sangudu teh dinahakeun. kena teh disalametkeun ku emak gitu mohon kan kena kayak nungturkeun Allah Untuk sakitu bae syaratna. terus Terus atuh assalamualaikumnya mak. nya Waalaikumsalam kena nungturkeun tuh tungturkeun boga kahayang jadi artis terkenal. Matiam beus wang tadi geus ulah sieun tenang bae aya cenah hayang imah ampel dian tereh-tereh. Geus pokona mah dusi mak ieu Jeung kali di mana di bade palai naon Palai. Iya abdi teh keur ngabangun rompok can anggeus. misalkan kayak laksananya neng Mohon. mak muga kalaksana Kasihan bae syaratna. mohon muga kalaksananya Mohon. tungturkeun bagiannya nahop tungturkeun Nok, ini tos usaha ya artos yang ngabangun rompok Nih, gini loba amat. nges dianggeuskeun rompokna nya noknya. Atuh isukan orang kong balanja tuh me jangan Geus geuskeun balanja dianggeuskeun nya noknya. Yang melihat tolong nuhun nya me nya. Nuhun me terus dibantunya putrinya kopi. Alhamdulillah teng duit haram teng duit kumaha ge da kumaha atuh da keur kapepet kieu putri teh jadina nyuruh si me ngalancong eta geuning menang berhasil menang atas geuning
Kayak isukan kuang balan jadul lagi. Mau ini mau wesingan di ini di HP coba suara saya habis pergi ke Mbak bagus enggak ya kira-kira nyanyi cuma kamu Sayangku di dunia ini. suara saya ada dua ya rasa sendirian tuh ada apa ya aneh cuma Kamu. heran kok gimana kok getar nadanya tinggi padahal suara saya kecil biasa aja aneh lah apa ya mana ya sini ada orang sini juga nggak ada orang aneh coba lagi cuma Kamu. aneh aneh Dunia. atas gimana ih ada Put, ini teh iya ngabejaan Nya, lumayan duit receke dan konon. mak beli tuyul second Aduh, mak, kunaon atuh meuli tuyul second. lumayan Engke lamun aya naon-naon kumaha Putri sarieun. Engke tuyulna nuturkeun teu. Pan lamun nuturkeun serem, mak. Kayak bisi ngawadalkeun deui Putri mah. Duh, mama, sugan teh menang ti mana ieu? Atau sakit tebelna teh eta? lumayan lah Nya lumayan lumayan. Man Putri sieun, mak. Jadi kalau lamun tuyul sampai bilun ka imah berarti kurang cupang tuyul atuh gitu wah mak. bisa dipijet Ya satu lah kumaha sok emak lah. Da Putri nak kerebuturan kumaha. bisa marah sih kok emak Ya mak. Yang isukan orang balanya namanya. Keun uing teh hayang nyaho nu tara di kadarukun teh balener tante teh. Hayang nyaho ek disamper ek diintip ku uing mah. Astagfirullah si Odah geuning nu jadi jurig teh. Babaturan uing-uing kene si Odah. Tujuh ya. Ieu saha? Atuh cerekeun itu saha? Itu batu si Sukma. Cuplis. Ya, cuplis. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Binge Sukma. Naon mana geuning jadi jurig Odah. Atukeun wae eta ngagawean zaman nu hoyong jadi artis. Masa pengen jadi artis dari nakadukun Odah pura-pura jadi kunti. Tah, bener omongan Sukma tadi teh. Pasti nage ngabobodo. Engke nu itu nakadukung. Bener. Entong ngomong-ngomong atunya, an penting udah menang duit. Duit eta teh duit haram Odah. Atuh biarin. Ngabobodo teh. Kapan pan Odah mah ada cari duit Ih, kumaha? Odah mah. Ih, atuh jangan nyalahin Odah, sok mah. Kumaha cek Odah wae. Udah. Enggeus nangtung. Enggeus lo jadi jurig deui. Enggeus. Eta kitu-kitu wae. Oh, karunya eta Mang Cuplis. Pajong di mana teh maneh teh jeung Mang Cuplis teh? Odah. Eta Kumaha maneh mun kanyahoan engke ku itu jurigna si Odah. jurig si Odah, Odah mah can paeh atuh. Rek dibawa ka balai desa maneh teh. Nya moal atuh Odah mah da disuruh. Ada nipu orana kitu mah. Penting mah duit. Oh, geus karep Ieu atuh. Odah teh jadi cubang Oh, cemong. geus si beungeut, Si beungeut rekes teh nya Odah uih nyeula nya. Bisnis kanyahoan ku jama artis tadi. Pan udah bayarna. Loba. Heeh. Dadah. Terus nyaho ayeuna mah uing teh nyaho si Odah nu pura nipu teh. Hayang kieu lada ngebohong, dehong, gede bohong. orang aneh is mentak dukun tepayu-payu di penyanyi aneh uji jopi jiji acan dukun lintuh mamala peot juga iya mah aneh orang di sisi sarakan ya jangan ku ayo di sarakan ya hai kalau bola